menikah sorana. Soalnya di nuki aya suara doser. Bot. Tah. Ini suara kayu putih. Bot. Wah, toke, bro. Bot. Wah, omak, bro. Angin gede ya. Udah kaget, Bot. Suara tutup tarason. Bot. Woi. Ngawa teh belentuk gitu. Ingat tuh, apa bisa dedengean itu. Bot. Atau manuk beo. Kompak sih teh malas. Bot. Hei. Gimana, hei? Saya sering. Aduh. Saya aja. Itu almarhum. Saya ada Kang Kosin. Kang Kosin kengaruh. Penting ieu mah urang kahim pulang we. Sebut. Syok. Gimana, hei? Saya sering. Tunggu heureuyang dewek, hei. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deui. Oh, kadekan ah. Kun kawani ya. Keur kieu teh datangnya alien. Alien teh naon jo alien? Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ka dunya urang kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana? Angkasa teh belah mana kadipaten? Bedi tuh. Si agama dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kak. Sa teh nu tadi teh euy. Temongkeun wujud sileuing. Lamun nya mah Gontong nyalukan ke kajauhan darinya malah laki. Nah memang na aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. wah, Sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh iya Emang na aing teh sieun. Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. percaya. Di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depak ka di ngarepan aing mah. Emang na aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, jebrod ku aing mah. Kecil. Heuh, aing mah jajar. Gatot Kaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Hasep ongko. Berehan ongko. Hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Aya karuas. Geus ya geus. Kan pada ngapunten ka abdi. Geus. Nah, sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan. Bisaan maneh. Un bapa udur. Aduh. Naon? Un bapa teh damang. Sakit. Bapak maneh geuring. Oh, aing teh babari deuh si panon. Punten agang. Un bapa udu atau damang. Bagja agan nuhun agan. Mudah-mudahan agan.
Cing panjang Yosua akan mempeperihan pun Bapak teu damai. Lagu sedih megalak balik. Agan ninggalkan sila abdi wae. Saha teh ada teh. Belum usah ngai. Aduh. Hinggal kita lah malah. Mun-munan teu nya nyautan ge kan. Sono ngiklan. Geus sabaraha poe Bapak maneh geuringna. Kan. Parantos sasasi satengah mah. Naon panyakitna? Baru si sabelah sampai ieu teh socana. Sampeanana baru senal oge kula nu hiji nomor 42. Hiji deui nomor 73. Laras agan sanes akon-akon kelas Sanes ocon. pun Bapak teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula pun para gegeden maksudna mah pada nyuhunkeun dihapunten bilih anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya Wadir geus kitu mah bi. teu acan tega abdi teh sing jadi budak yatim Can siap. teu acan tega abdi tega jadi budak baong salilana sampelak akolot Kan ngahesekeun ka sepuh kan bisa mulang tarima. ai kolot kajaman teh pan dompetna teh dirah-rah teh artosna teh leuheung lamun disesakeun Duitna dicokot ganti ku seureuh. tong nyiniran ai Kari bayar. kaget kun nirahan ningali kaget kun nirahan ningali ingkang kasranok satengah king marga sastra jingga agan semah kapiatur diterima mot ti abdi ge teu kantun tarima dola duaan we abdi teh ulah syukur bagja kumbayangan kumaha maneh meurang pansen milarian paman Arjuna teh wah lapur lah juragan pangaulaan teh kalau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyampeur ka abdi ieu mah teu aya lah teu serak-serak acan susul ka anu pan kitu biasana ge Kitu. nanging ayeuna mah Lapur ayeuna mah nya Islami. Ot lah maneh nyaon teu naon lah Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya lu Teu aya geus tilu panggung. teu aya acara nya teu aya Pak Kangjeng Rama Arya maksudna milarian paman Arjuna lu dola jika kieu kaayaan ayeuna katuruk katutu bapa maneh geuring teu damang parantos sasasi satengah mun teu lebet cai-cai acan saha nu nungguan ditu pun biang sareng si gareng kitu kulang ai maneh dek irit ka mana atuh kumawi bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu naon saur pun bapa teh ujang satengah teh eling
bisi dewek isuk pageto dicabut umur bisi diparengkeun dewek rumpak ingin diburuan Itu amanat teh. alias maut Iya. aing dah hayang panggil heula jeung nunungan Gitu tak amanat teh. itu amanatnya pun bapak teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah da teu aya piletaheunana Bener Kang. ajri abdi teh urang kiraku nunungan kedah angkat ka itu Dewasa deui nyari. dewasa abdi teh Dibejakeun ku kaula. tah kitu kan Saha anu diharapkeun ku bapa maneh? sadayana kan si gareng mah ayeuna teh para nyieun peti dumeh nunungan bade ka itu Oh, dajang naon beti tuh. peti model ondangan teh geuning Wadah amplop. wadah amplop tong sanes kayaknya katang agan Si masuk di komersil ke. nya ieu mah kolot gering teh dikomersilkeun nya Gajah gering teh. kamari we da kumaha di pasihan artos geura Naon? Jik cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog Urang godog. Urang peureuhkeun. nya kalah dibelikeun useup da bapak yang teri da lain ku useup teri mah Mun urang ka pasar we teh. Tang teri. Jeung urang mah eueuh da kudu di laut tuh. eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai teu aya kene Aya di mana ya? Nah, naon? eta kitu saja binati palai di layar kununungan teh cenah jang meuli oleh-oleh Yang martabak. daing teh geus teh sagala teu asup aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur nya Ya urang beuli we teu naon. Kaula teu naon lamun ka itu. nuhun agan sadasana ge ya saha we anu haat Kerasa ngalayan begitu. sanes teh terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara Iya. si gareng mah gara dumeh dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun Naon maksudna? nya maksud eta WC dipenet maksudna mah hayang aya ganti mun Hayang ganti yang ngarehab tempat nya Ai datang ka. Ya atuh teu aya halanganana. Dina lebah dia hayu urang ini. Nganaha perlu ditepikeun heula ka karaton nagara ka Wa Prabu. mawi gitu kan manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging daah moal mungkin ai Gusti Prabu mah kan Ya pasti lagi meureun. Nitah kaula. mawi gitu kan Gatot Kaca. Saha? Oh, pinahon. Pinahon. Pinakang. Pinah. saha Menikah torekan itu. mun katorekan kumaha mun pegat tati koro teh duli genggerong-genggerong aing Sakit aing wae. satu Satu. saha ini heumpeng gitu Salat teh bawa. Bawa gitu. Leret atuh rek diuk teh. sugan teh eueuh lomang mun loba lomang ira dek diomeanana ieu jalan ka dieu mun lomang wungkul saha Wa Batara hot. Lat, Wa Batara. mana Itu di luhur. ih baru nepok itu Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebenaran euy aya aka apa ai Kresna budak saha Cing. Cing. bapana kok itu apal kana pencak kaki sih mah Oh, sah. Budak sah. Cing. anak saha putrana bapak dalang nang taryana Tapi jauh-jauh kan. Anak Masudewa. jauh
ulah kaget ulah. Bikin pinas sayang semah pangabaktos agak dawala abdi nuhun cepotawala bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresana tuh akang doraka siapa kadanguhun Guci Batara disebut bangkong kahieuman bangkong hitam Gatot Kaca kaula nun mulih di mana bade angkat ke mana wah teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat bejatin warga persaya Arjuna teu aya Bima teu aya dawuh maksud gua ngalayan Yai Prabu ka karaton nagara dawuh ai barang dongkap kainya ujug-ujug gabrug ge tuang Rama teh wa Prabu si horeng cenah cikeneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua kakaraton maksud tujuanana ua teh cenah nyinyieum pusaka layang jamu sekaligus sadalambang kagungan negara wah disangakeun ua disangakeun daripada hawa mah teu rumasa yakin ieu pagawean jurig anu nyiluuri setan Sumarwah kalian anu newo-newo kayaan negara nepi ka kieu harengeng ieu kajadian netes semplek nincak semplak ing paribasa sih teu dirubah netes semplek nincak waduk sebenarnya ya pokok manehna nu ngarusak mah Guci Batara tengah jawab ambek meureun tak kuasa sakitu ieu nagara amarta ieu bakal leuwih ti kieu kajadian mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatinggalan urang neangan tareka sing langkung ketat we kabeneran mending maneh di dieu cepot umawi lalu kalarasan tepang sareng juragan anu me di dieu oge kan teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti ka pangieuweung Numawi kaya ngalihan dapu gua abdi tinggal gugulung pun bapak kulihan mah maot teh. Bapak maneh kunaon? Ai teu babari jugo Cipanon eta babari jugo eta mah. teuing
nya Mangi kesedih teh jawab Cipanon. mangi kasedih teh tong borok itu saya mah aya mangi suung buruk jo guwuwu keceurik Naon maksudna ge? teh naon maksudna Kira suung jeung cerikan dari besan. Bapak maneh ke sabaraha poe geuningan sasi satengah ulah ayeuna teh parantos teh tiasa aya nu lepet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah Jeung ngajak roti bakar. da wala asta jingga lamun sia init ka pusir dayeuh aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Karisma ngerakeun anak teh goblok tapi HP-an goblok geus mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureui teu boga tumpa-tumpa eta mah nya teu jeung adeuh Teu bisa ada adaptasi. biasa anak itu meureun kacerik-cerik sia teh mah komersial Segala rupa teh jadi duit. Teu bisa adaptasi. teu boleh jadi duit we sia eta mah tina sagarupa teh Benar. da aing ngopangna kikiran dah yang loba duit tapi teu dijabah nepi ka ayeuna aing geus loba aya nu mau nih Eta teh barokah teh. eta nu katingali ku maneh panyakitna naon awitna mah bulan turuwisen Luisan. dina teh sapira tuluy hareeng Sok naon entok. bareuh patuanganna teh enak ai bareuh mah ti baheula bapa maneh mah nah panginten kitu rupina ayeuna teh parantos sagede muk malihan sagede kalapa ulan gegerungan kulan mus-mus les teh emut di bumi alam ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot ai kapalaina ai abdi panga luntangan tunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapa cing cenajang pati-pati ninggalkeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung saha we anu kersa ngalayan ka Daya waktos dititipkeun ka si eta mah bener aing nyaahna mah gede ka bapa teh Oh, gede. tapi aing kercageun ngaganggu we heeh di pacilingan gara gejebur batu dibaledog-baledogkeun atuh bapak teh ti pacilingan teh meuli rancucut ajuan aing deungeun-deungeun da kadeungeun-gedeungeun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun meureun nya hate jeung ari ngomong matahan bisa. kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun tak kitu lah tapi kayak atuh meureun sabada rengse ieu gat kaca kaulan wah ninggal dina gambar lepian Lalakon anu bieu dituna heula. naon wa dupi pun bapak ieu apa di layar cicing laran cicing heula Lalakon teh nya aya nasib nu leutik abung eueuh purianeuna na bapak aing ini jadi mana aya pangabutuh aing da biasana ge baheula ning hayang jadi caleg aing minta tulung Bener akang tim sukses. aing jadi relawan aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan mentas walungan gitu ka kampung-kampung aing geus jadi hare-harenya. are-are geus da kadenge kok heula ge Kurang deui can tamat. ieu musuh teh sabenerna masih kena kukulibekan aya di wewengkon urang leres wa tingkatkeun kawaspadaan kinten-kintenna urang mana teu apa hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula tanyakeun urang mana nah geuni gebuga dana ku abdi lah kagok aral abdi bapak gering dunungan eueuh Pae gitu penasaran. pae gitu penasaran abdi lah
tinggalikeun abdi mah. Kopi halangan. Siap ulah nu pamik kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh beja nya si gareng datang. Bapak geus jadi mayit. Bukan yang bubur ayam. Maganing loba pisan ka hayangna teh. Oh bener. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa anu kering. Iya. Kinten-kinten paling mana yang musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan. Duaan. Anu hiji awewe. Alah. Mun geulis euy. Ini awewe kitu mah kalau ditewak. Oh, dan bagian akang gitu. Beuh teh ini abdi bubujangan. Geus karahan deui. Geura tinggali dina kamar lopian. Kasep dan kaca. Doh, Tinggali. Saha tah anu kenunguan ti kajauhan? Awewe lalaki. Istri wa. Kan. Ya, gelis dia. Cicing. Ini gelis mah. Mun gelis kan agan mun goreng patut keur abdi. Leres gua. Bentukna kitu. Ya. Cepot. Nah, Tinggali. kita pakai anti gitu. Limut. saha tah nulunguan di hiji leuweung. Cik. Ah, kuntilanak teh mah. Tapi awakna mah mulus. Untung kan kitu wae teh sebelum. Kena awaknya. Yakin kitu rupana? Kitu belah. Bener. Dawala. Sumuhung katinggal ke dia oge kula da awas keneh abdi mah. Si cepot mah tosmin. Naon min teh euy? Ah, geus teh nyaho mah. Min, mesti awas. Da oge plus aing mah. Plus. Jelas eta. Tah tinggali nu malingna saha? Cik. Waduh, Wah. jelema kasep wa. Kasep. Ngora kene. Ta eta anu bisa mancala putra mancala putri jelema. Ieu. Yakin aya nulunguan? Aya. Bentukna kitu. Awewe wa. Tinggali wa ini. Lajeng Prabu Batara Kresna. Ieu ge. Dudu wong samanea bisa mancala putra mancala putri. Leres. Lajeng ngagebegkeun dirina ngange aji malih warna. Ieu ge. Den neraking ka ngawatek aji malih warna. Bendera Ngawatek aji malih warna. leungit diri nu sarakyati ilang warna nu sanyata. Duh, ieu ge yang ngelek jadi senopati Ingalaga. Waduh. Gusti Akang. Wih, leres wa, sami. Kitu pisan. Percis bisa nu. kieu Kitu. Wa, tah. wayahna uwa tuturkeun. Ih, tapi sorana mah anggar gane gini ya. Agar kene aku akang da eta mah ngaranna ge sari. Gusti Batara lah. Naon pot? Biasa. Abdi nyabak. His. Lain aya wae. Eta awak nepi ka mulus kitu. Nya meni berseka Kang. Jiga nona igun. Kamana we karep tuturkeun wa ke geus jonghok geus beunang pusakana wayahna tewak eta. Siap wa. Hayap. Kumahanya bapak ngeunya teh kumaha. Ayo datang ka itu teh geus kuburnya. Ayo kumaha teh. Datang itu teh Aulah ka mana karep ngomong teh. Ayo mana panjang ingetan.